Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil ahya wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa Bismi rabbikal ladzi khalaq masing nepi Iqra mahlum terkeun sirah esian sirah anak turunan urang ku pendidikan formal tapi lebah hati jeung jajantungna si wawuheun ka nabina si taat ka gustina satutup umur sagorek pake jeung katauhidan sing kabawa nepikeun ka payunan mahkamah rabbaniyah. Itu Abu Jahal ngakui ka Nabi. Abu Jahal kafir bolongkotan wae ka Nabi nu mulia kekasih Allah Nabi Rasul urang eueuh deui nu mampu minahkeun Hajar Aswad ke tempat asalna bari moal jadi papasihan kajaba ponakan kuring nu ngaran Muhammad sabab sajazirah Arab harita eueuh jelema anu sidik anu amanah anu tablik anu patolah kajaba ponakan kuring Muhammad ngaran dugikeun ka kitu eta teh kafir bolongkotan ku Kanjeng Rasul diangkat we eta Hajar Aswad selesai eueuh siku eueuh paluhur-luhur panera eueuh alus-alus wadah eueuh asa aing pangbenerna kabeh ahiji sabeungkeutan aheuyeuh-heuyeuh leungeun sarua boga jasa persis urang ge ngawangun lembur pada mauludan teh kuduna mah kitu hartos deui ka dieu ka hartos usaha terus ka hartos susah kitu ya cekap Allah sah panjang kene eta tina sholawat kita moal mahi geus we dugi ka dinya we muncul pantarosan saha atuh cahaya di atas cahaya nu the king of mystery anu mampu jadi obat kabingung jeung kasusah saha atuh eta teh saha anu mampu mukakeun pantok kagampangan dina hirup Sayyidina Muhammadinil Mukhtar Gusti urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad anu pinilih Nabi Rasul kamasyhur Nabi pinilih manusia nu pangmulyana sa alam marcapada mawi nitip para ustad kiai ajengan di dieu nu sok ngawulangkeun tareh Nabi nu eta sanes sakadar nadom lain ngan saukur jang kabutuhan ari imtihan jang budak teh Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur dipapatahkeun ka budak tapi ngan saukur jang kapentingan naon jang kapentingan imtihan insyaallah saumur urang teh tapi lamun eta tareh Nabi didugikeun ka anak turunan urang parak jeung surahan ka tauhidanana dengan gulu-guluna cahaya kenabian itu adalah fakta sejarah adalah apel di Allah nu dipaparinkeun wukul ka Nabi Rasul itu pasti ke kana hate budak teh sagolek pangke jeung tauhid insyaallah. Alarm anu ka opat alarm nu ka opat mah urusan akhlak kan innama buistu liutammima makarimal akhlak dalil nama kabeh geus molotov dalil nama geus teu aneh ngan kantun prakna mawi abdi nganggap diri wengi ayeuna salaku alarm teh sugan jeung sugan kanggo panggeuing kanggo pangemut-ngemut bahwa mieling maulid Nabi nu ayeuna itu jadi momentum jangan ngarobah akhlak urang satutup umur di mana mimitina kedah tepi
ngawitan ti lingkungan kulawarga urang, ngawitan ti urang sareng bojo ku basa, ku sikap, ku keputusan salaku naon kepala rumah tangga, ku keputusan salaku naon salaku pendamping rumah tangga. Anak urang ngarekam lain iya mah muludan geus 40 jengkol anger we ecil ka salaki teh mun dielingan malikan siga orai poros